Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Wilujeng enjing, wilujeng patepang dina pangajaran bahasa Sunda. Alhamdulillah masih kena bisa patepang kalayan aya dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salawasna urang aya dina pandang tayunan Maha Kawasa. Amin. Kumaha wareg liburanana wareg? Kamana wae liburanna kamana wae? Hebat. Santolo. Padang, mudik aya nu ka Medan aya? Oke, siap lah. Oke, di teu ayeuna nya alhamdulillah urang tiasa tepang deui nya. Insyaallah panjenengan hidup ayeuna bahasa Sundana ku Bapak deui. Satusna kamari kelas 11 bisa? Ayeuna mah wayahna tepang deui sareng Iman Nurdin anu siga kieu. Wayahna kedah narimakeun guru bahasa Sundana anu siga kieu. Oke, nya kitu. Oke, Bapak bari ngabsen heula nya. Bari Bapak ngemut-ngemut deui. Ya, nami-namina soalna Bapak ngajar hidup teh harita pas kelas 10 nya. Ayeuna pernah di kelas 12. Bapak hilang deui. Oke. Pulpen atuh. Mana pulpenna? Andri. Hadir. Oh, eta Andri. Sehat ge? Anu kene lah, udah pager mah. Alhamdulillah. Anissa. Sehat Nisa? Coba ningali raraina buka maskerna. Anggi. Anggi. Oh iya Anggi. Olivia. Oke, Olivia. Julham. Oke, Julham. Ningali wajahna Julham. Siap. Alhamdulillah berarti nya dinten ayeuna saheuna hadir, alhamdulillah dinten kahiji berarti memang masih semangat kenehnya di ayeuna. Oke. Atur nuhun lah ka sadayana. Tapi wayahna sanaos ayeuna dinten kahiji, di minggu kahiji, tapi Bapak hayang langsung lebet kana materi henteu berat teuing materi nanya. Bapak pada didukin heula kompetensi dasar sareng tujuanna diajar ayeuna teh. Kinten-kinten aya nu tos terang bakal diajar naon urang ayeuna teh? Hebat. Tos naon? Oh iya. Oke. Siap. Nah, materi nu kahiji anu bakal didugikeun ku Bapak nyaeta ngeunarang pedaran tradisi Sunda. Naon cenah kompetensi dasarna teh ta ieu? Kompetensi dasarna aya dua nya, aya nu pengetahuan sareng anu keterampilan. Keterampilan berarti engke aya praktek. Nah, ku Bapak didugikeun lah ti ayeuna. Insyaallah engke aya project kanggo hidupnya di akhir bakal ngadamel video dokumenter. Soalnya kan engke di dieuna tah menyajikan bahasan tradisi setempat melalui berbagai media. Tiasa mading, tiasa pameran fotografi, tiasa film dokumenter. Ya kumarig 2 tahun kamari Covid, corona, hidup dalam tanda kutipna jalan-jalan lah itunya. Bari maluruh kabudayaan nu aya di sabudeureun hidup. Nah, ayeuna urang dia jalan-jalan. Tapi engke ku Bapak dibimbing. Carana kumaha, lengkah-lengkahna siga kumaha, engke ku Bapak dibimbing. Dugi ka ngahasilkeun film dokumenter. Ya, wangun video berarti. Kita film dokumenter, film real gitu nya, jalan-jalan tinggal witan persiapan dugi ka engke wihide ka dieu kedah karekam. Oke. Tah, tapi nu dinten ayeuna bade didugikeun nyaeta ieu anu pengetahuanna heula. Nyaeta menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks, bahasan tradisi Sunda. Tapi kebiasaan di urang gitunya. Lamun tema dipasihan teks ya dua kacanya, 2 halaman baca pasti sok rada lieur. Nundutan malah mah.
nu mau bapak nganggo media nu sanes teksna ku bapak dilebetkeun kana hiji video jantan kayak videona pasti Indonesia insya Allah ngeunaan baduy nya ngeunaan baduy jantan aya teksna tapi teksna ke bahasa Sunda oke eta terus aya IPK ya IPK teh naon Pak pencapaian kompetensi jadi tujuan lah ya anu kahiji tiasa menyimpulkan isi teks pedaran tradisi Sunda. Engke Bapak aya LKPD, dirinya hidup terus terkedah naon wae panu di eusianana. Engke poin anu kedah di eusianana nya intisari dina eusi caritana terus aya dina LKPD. LKPD teh naon Pak? Lembar kerja peserta didik, baheula mah LKS. Pada akhirnya siswana digentos jadi peserta didik, jadi LKPD, baheula mah LKS. Ayeuna jadi LKPD. Nah, anu kaduana tujuan dina dinten ayeuna nyaeta merinci struktur teks pedaran tradisi Sunda. Strukturna aya naon wae kitu Pak? Engke saatos ieu ku Bapak dibahas. Oke, dugi ka dieu aya bade taroskeun. Oke, Bapak bade naros heula ka Alpi. Alpi tadi teh mana? Ieu nya Alpi teh larusan? Iya. Alpi kira-kira penting teu? Ya, penting teu urang diajar pedaran tradisi Sunda? Penting, nah bet penting. Nah bet penting. Meh terang karena Sunda, utamana kabudayaannya, nya langkung heureut deui, langkung sempit deui nu aya di sabudeureun urang, nu aya di sekitar urang. Di urang di Bandung mah nya kitu masih keneh seueur lah kitu nya kabudayaan bade. Lamun nu caket di dieu aya Kampung Mahmud. Aya mana deui nya lamun nu di tempat ieu mah aya Sawu Ujo ka Ciwideyna ka ditu aya terus ka Pangalenganna aya masih kena seueur anu ku urang tiasa di datangan gitu nya bade ka Padalarang aya nya Kampung Cireunde jadi masih kena seueur benten anu di kota mah itu hoyong maluruh budaya teh memang rada sesah nyata ayeuna mah alhamdulillah di urang mah masih keneh aya lah gitu nya sesa-sesana ku urang sing emutnya urang lain rek mi Gusti tapi rek mu Pusti. Naon apa maksudna? Bukan ingin menuhankan, tapi ieu mah rek memelihara. Hanya sebatas itu saja. Yang teu dugi ka urang teh nyembah sungkem naon sasaja salurupan teu. Ya, hanya mu Pusti teh, sanes mi Gusti. Sing emut. Oke. Nah, ya udah kan tadinya. Nah, satu acan lebet karena materi inti hidup kudu apal heula kumargi tujuanana udah ganana kana nganalisis isi sareng struktur minimal hidup kudu apal heula nu bakal dianalisis teh oke wanganana nya tradisi teh tina bahasa Inggris tradition tina bahasa Latin tradisio anu hartina diteruskeun karena ge budaya tah kudu aya penerusna matak minimal urang apal lah gitunya karena naon budaya aya di urang ku urang diteruskeun minimal urang apal ke kurang ditepakeun jang kita ka budak urang teh tuh di ditu aya kampung Naga di ditu aya kampung Cireunde di ditu aya kampung Mahmud tah eta bangsuna diteruskeun teh tradisi teh oke terasnya ke materi panjang lebarna mangkenya di minggu salajenna ayeuna mah urang kana anu intina tujuan pikeun ngamumule budaya anu hirup kumuh di masyarakat ku cara diwariskeun ti kolot ka anak ngaliwatan lisan, kalakuan atawa tulisan. Tah eta tujuan ayeuna tradisi teh. Oke, ieu teknis nulis pedaran ya. Mangga ke ku hideung pilarian aya teknik identifikasi, klasifikasi, teknik definisi, teknik proses. Oke, ke depan yang lebar deui ngabahas ieu. Nah, anu ayeuna bakal dibahas eta teh minimal hidup apal heula struktur dina pedaran aya bubuka, engke dina LKPD na teh serat mana anu kalimat anu lebet kana bubuka mana anu lebet kana isi mana anu lebet kana panutup janten dina video anu engke ku Bapak dipintonkeun bener kudu bener-bener ngabandungan ambeh urang apal biasana bubuka tangtu di awal isi tangtu ieu pangseurna di tengah-tengah panutup pasti aya dina kalimat akhir eta ieu contoh tradisi Sunda nya aya adat anu nyiram adat ngariksa nu reuneuh aya adat ngariksa nu ngajuru reuneuh teh hamil ngajuru melahirkan adat mulasara Bali mulasara teh memelihara atawa naonnya dikubur nya eta mulasara terus adat sunatan nyepitannya hitanan adat ngawinkeun dugi ka kapapatenan ieu adat daur hirup di urang Sunda mah lebeut pisan ku adat
Ting mimiti dina patuangan keneh dugi ka di kurebkeunana nya dikuburna. Ieu teh aya adat-adatna beda-beda. Tah, jadi urang teh minimal apal nya. Tapi anu baris dibahas ayeuna mah hideuk teh ayeuna apal ngeunaan kampung adat. Ya, anu bade ditaekeun ku Bapak ayeuna videona ngeunaan Kampung adat. kampung adat. Tadi ku Bapak ditaros ka Alfinya, penting teh diajar pedaran, penting. Pikeun ngamumule tradisi. Tapi nu jadi masalah, nu jadi soal di dia aya nu apal teu Baduy. Terang. Pernah nguping Baduy. Naon ai Baduy teh atawa aya naon di Baduy teh? Suku di daerah Banten. Kampung nu aya di daerah Banten. Eusina kumaha? Tradisi nu aya di ditu kumaha? Berbagai, ada 2 macam. Ada yang kental, ada yang Kentelna lebah manana? Baduy dalam. Di Baduy dalam, Baduy jero. Oke, nah ayeuna urang bahas lebah mana kentelna, lebah mana adat istiadat nu aya di kampung Baduy teh nya. Urang tingalikeun. Oke, ayeuna videona ku Bapak didugikeun ka sadayana. Tapi bari ka Bandungan Bapak terus gaduh LKPD. Ya. Oh, tapi ieu LKPD dikerjakeunana per kelompok. Ya, ieu dikerjakeunana per kelompok. Ayeuna hidup sadayana kumpul per kelompok. Bapak moal ngadamel kelompok anyar. Bapak hoyong kelompok nu kamari we basa kelas 11. Aya kan? Aya? Oke. Kelompokna ya, kelompok anu kamari kelas 11. Kantos dipanggil kelompok kelas 11? Aya sabaraha kelompok? 4. Berarti ayeuna ge kelompok dina nu pedaran ayeuna janten 4 kelompok ageng we kitu nya. Berarti lamun ieu aya 4 baris bangku teh ya berarti sabaris sewang gitu nya. Mangga kumpul ayeuna per kelompok. Der. Mana ayo orang salah ya? Sini di sana. Warna kumpul bade ngariung, bade ieu kumaha mangga bebas. Ayo waktu. Di sana we berarti di sini. Ini kan satu jajar ewang. Ini tak ini. Oh, di dewe. Oke, tos kepala sadayana nya. Baik ka Bapak deui, perhatosanna ka Bapak deui. Di aya KPD pituduhna nya atanapi petunjukna tos aya di dieu. Mangga kantun dikerjakeun, kantun dibaca. Teras naon wae nu dianalisis teh tah anu aya 2 LKPD anu kahiji eusi teh ya. Dina eusi anu dianalisis sistem kepercayaan atanapi agama lah gitu nya. Di Baduy teh aya naon wae, aya naon atau sistem kepercayaanna naon. Mangga eusian bari nonton bari diskusi aya nu merhatikeun aya nu nyerat oge engke kerja sama. Oke. Terus dirinya aya bedana Baduy jero jeung Baduy luar naon. Terus aturan adat masyarakat Baduy aya naon wae. Dugi ka anu pamungkas ada tradisi liana nu aya di masyarakat Baduy. Oke, isian bari nonton. Paham ya? Oke. Mangga. Oke, udah siap sadayana? Bapak didugikeun, ditinggalikeun ke video. Isi.
Ini teh kampung saya, Kampung Gajebo. Adanya di Desa Kanekes, Banten. Disinilah orang Baduy tinggal. Ya, saya orang Baduy. Nama saya Kasim. Leluhur Baduy adalah orang yang sangat patuh sama adat. Mereka teh pantang menerima budaya modern. Ini mah ada sebabnya. Kata orang tua dulu, orang modern itu pinter-pinter. Tapi saking pinternya, banyak yang minterin orang. Ini salah satu sebab orang Baduy menutup diri dari dunia luar. Kini, aturan itu cuma berlaku buat orang Baduy dalam. Baju mereka selalu hitam putih. Cirinya yang gak boleh lepas oge, yaitu ikat kepalanya yang juga putih. Tempat tinggal orang Baduy dalam sekitar 8 kilo dari kampung saya. Orang luar boleh datang, tapi temenang motret, apalagi direkam video, pantang pisan. Kalau orang kampung saya mah sudah masuk kelompok Baduy luar. Sifat kami lebih terbuka, malahan sebagian penampilannya juga orang kota. Meski begitu, masih ada aturan adat yang tidak boleh kami langgar. Ini salah satu contohnya. Ini Sungai Ciujung. Hulunya ya di kampung kami. Kalau alirannya mah jauh sampai Kota Rangkas Bitung sana. Gak semua bagian sungai boleh digunakan. Jadi teh, temenang sembarangan mandi. Ieu teh usaha untuk menjaga kebersihan dan kelestarian hulu sungai. Ada satu lagi aturan adat yang masih dipegang orang Baduy luar sampai sekarang, yaitu soal bangunan rumah. Semua rumah di sini berbentuk panggung. Inilah yang membuat siapapun yang ada di dalamnya merasa lebih hangat. Ya, maklum kampung kami ada di tengah hutan. Udaranya masih dingin. Dan ini nu paling penting. Rumah orang Baduy harus menghadap selatan. Bagi kami penganut Sunda Wiwitan, inilah kiblat kami. Jadi, tempat kami berteduh ya harus menghadap ke arah tersebut. Salah satu mata pencarian kami adalah membuat gula kaung. Ini mah kerjaan saya sehari-hari. Kaung di dieu teh artinya aren. Jadi gula kaung itu yaitu gula yang dibuat dari pohon aren. Buat bikin gula, yang diambil dari pohon aren adalah air niranya. Biasana teh air nira disadap 2 kali sehari. Isuk-isuk jeung sore bae. Hasil sadapan ditampung dalam bambu yang disebut lodong. Sudah dari kecil saya diajar orang tua membuat gula kaung. Kami tidak membuat gula di rumah.
melainkan di saung. Soalnya bikin gula ini butuh api yang lumayan gede. Bahaya tuh kalau di rumah. Lagi pula asapnya juga bisa ganggu tetangga. Ini air nira yang tadi saya sadap. Sudah digodok sampai kental. Kalau udah susah dikocek, tandanya air nira siap dicetak. Gula kaung dari Baduy banyak dicari orang. Katanya teh gula buatan kami tepati giung. Maksudnya teh rasa manisnya pas lah, gak manis-manis teuing. Ini Amak Sarbani, ketua kampung kami. Kami memanggilnya Amak Bae. Usia Amak sudah setengah abad. Biar begitu, Amak masih kuat pergi ke ladang atau leuweung. Amak hampir gak pernah sakit. Tapi kalau sakit, Amak memanfaatkan kehebatan alam untuk sembuh. Kami juga begitu. Setiap gak enak badan, harus langsung ketemu Amak, biar diobati. Obat dari Amak gak kalah sakti sama obat dokter. Asalnya dari daun-daun di hutan. Hemat oles emang sedikit mah kurang tah. Bisa dioleskan baik gitu. Orang kumakardina orang. Bikinnya gampang, tinggal diracik sendiri, dijamin ampuh kalau kata Amak mah. Kata Amak, kesehatan itu karunia karuhun, harus dijaga. Orang Baduy percaya ada penyakit yang datangnya dari roh jahat. Di sini kami menangkalnya dengan kapuru, semacam jimat gitu. Tiap warga gazebo selalu memakai kapuru. Setan-setan lah. Orang Baduy luar memang masih percaya jimat. Tapi soal teknologi, kami juga menguasai. Kieu weh, SMS-an jiga kieu, kuring pangjagona. Handphone memang jadi barang baru di kampung gazebo. Kenalnya ya dari orang kota yang suka mampir ke kampung kami. Gara-gara punya HP, saya jadi bisa baca. Aturan adat Baduy memang melarang kami untuk sekolah. Jadi belajarnya ya dari HP ini. Kalau nulis saya tak bisa, tapi ngetik pakai HP, wih lancar itu mah. Kami kalau siang teh pergi ke ladang. Matakna kalau siang di kampung mah sepi-sepi bae. Ramenanya penting-penting juga kieu. Maksud saya malam-malam kayak gini. Biar nggak ada listrik,
suasana kampung gak tetap rame. Ini waktu kami warga kampung kumpul-kumpul dengan tetangga. Di sini namanya ngawangkong. Uring biasa ngawangkong jika kieu. Bisa sekalian kumpul keluarga. Kalau ada pendatang ikut ngawangkong pasti kaget. Soal nama, bahasa Sunda yang dipakai di sini teh Sunda Buhun. Rada-rada kasar. Beda sama Sunda Priangan yang lemes tutur katanya. Ayeuna ge keur musim hujan jak kitu naik deui biasa. Adat nage orang Gajebo, para perempuan harus menyediakan makanan untuk para pria. Kalau di rumah, teteh saya yang kebagian tugas masak. Dapur kami mah kecil bae, adanya di dalam rumah. Matakna, tungku buat masak nage dibuat di atas tanah liat. Ada kepercayaan orang tua, katanya api itu tidak boleh kena tanah langsung. Bisi karuhun murka karena alamnya tersakiti. Bau ikan asin kayak gini yang selalu bikin lapar. Ikan asin adalah makanan favorit kami. Soalnya lauk ini yang paling awet disimpan. Maklum, kampung Gajebo letaknya jauh dari mana-mana. Jadi harus pinter-pinter mengatur persediaan makanan. Prinsip sederhana teh memang jadi prinsip kuat dalam diri kami orang Baduy. Misalnya ya, dalam penggunaan padi hasil panen. Kami mah tarah gede-gedean. Orang Baduy mah pasti punya leuit. Atau lumbung padi cenah kata orang kota mah. Gunanya teh untuk menyimpan hasil panen. Rata-rata leuit teh menyimpan padi yang umurnya udah puluhan tahun. Saking banyaknya timbunan padi nu dihasilkan dari panen ke panen. Padi dari leuit juga dipakai tidak boleh sembarangan. Kalau ada acara khusus aja. Misalnya acara adat kawinan atau sebab Baduy. Boleh saja orang-orang bilang kami kuno, ketinggalan zaman, yang tengah arti teknologi. Tapi buat kami itu pilihan untuk hidup berdekatan dengan alam. Pilihan untuk menjadi penjaga sungai dan hutan. Itu yang membuat kami berbeda. Dan itu yang membuat kami kaya. Saya mah bangga. Indonesia bagus. Oke. Kira langkung eta nya video pedaranana. Teksna tadi aya dilebetkeun kana naonnya video pedaranana. Ayeuna bagian nganalisis. Aya dua nu pernah dianalisis nyaeta anu eusina
Nu tadi poin-poin saya sareng nu kaduana ngeunaan strukturna. Oke. Sanaos tadi ku Bapak katinggalinya tos aya nu ngawitan nungtutan nyerat ya. Tapi ayeuna Bapak dipasian waktos 5 menit lah cekapnya. 5 menit kanggo ngeusian LKPD-na. Mangga dikawitan. Mohon sareng anu eta strukturna kan eusina. Misalkan kalimat mana anu nembongkeun eusi kalimat mana nembongkeun bubuka, kalimat mana anu nembongkeun panutup. Diserat oge. Kelompoknya dugi ke mana? Oke, masih ngerjakeun anu eusinya. Sok tiasa dibagi tugas, Mana nu ngerjakeun struktur. Bapak selatan lah. Selatan kidul. Sok. Kelompok itu gimana? So. Dah, iya kelompok tos nanti bade beres. Tinggi kantun ngesian anu struktur nanya. Tekeda misalkan dina eusina kan seueur pisan bade 2 tanapi 3 ge kanggo contoh ayeuna mah nu penting engke tiasa didugikeun nya. Sok sawala diskusi antara anggota kelompokna diskusi bisi misalkan oh ieu teh kieu anu lebet kana naon teh bedana badu jero jeung badu luar teh ieu kurangna ieu tamahna ieu sok eta diskusi. So. Dua menit deh. So, bagi tugas aya nu ngerjakeun eusi-eusina, aya nu ngerjakeun strukturna, ya teh meh sasaran beres. Tadi kumaha kita bukan. Mohon eta. Tadi kan harus dibahasnya, jadi biasanya bubuka aya di kalimat awal gitu biasanya. Jadi kirang langkung kalimatna nya nu eta. Oh, nu mana? Kampung Gajebo. Masyarakat
Mak? Ku kalimah we, kalimah bukan nawana, kalimah eusi, kalimah panutup kumaha. Kita asal ka gambar, kita lebet kana bubuka, ieu lebet kana eusi, ieu lebet kana panutup. Pak, yo siji, Pak. Mak? Yo siji. Iya. Extension di ruang video. Sip. Waktosna tuh Sep. Oke, waktosna Sep. Ayeuna urang naon ya? Diskusi urang dugikeun, urang sawalakeun, urang presentasikan hasil ngeusian LKPD-na. Saayana we. Ke wios dacan beres sadayana ge. Engke tiasa diteraskeun di bumi. Ayeuna ieu kelompok sabari teh? Kelompok hiji lah, ya kelompok hiji, ya kelompok 2, ya kelompok 3, itu kelompok 4. Kelompok hiji margi aya 4 kelompok, didinya poin aya 8, urang bagi-bagi we. Jadi 2 poin sewang. Ya. Anu ieu ngabahas anu sistem kepercayaan sareng beda baduy jeung baduy jero. Anu yang kedua aturan adat sareng bakaca-bakaannya pada melanana. Anu katilu ya aspek teknologi sareng ente bahasa berarti atas aspek teknologi sareng bahasa. Ieu nu kadua terakhir. Naon ari leuit sareng anu ada tradisi sanesna deui. Sip. Kelompok hiji. Cobi dugikeun hasil tadi nganalisisna ya. Mangga bade kusaha? Sok. Sana mina? Resti, mangga res. Nah, ngadeg we kitu. Sistem kepercayaan masyarakat suku Baduy nganut kepercayaan. Daunkeun, misalnya daunkeun. Sunda wiwitan. Bedana Baduy jero jeung luar nyaeta Baduy jero mah sok ngangge baju hideung sareng bodas, geus dibiasakeun teu make sendal, lamun imanna masih pilih. Sedangkeun Baduy luar nyaeta terbuka jeung canggih. Oke, siap. Eta 2 poin tadinya. 2 poin deui. Ieu ngebahas naon? Aturan adat masyarakat. Aturan adat. Bari didugikeun kusaha? Rahma. Oke, sok Rahma. Sok ada Rahma. Sip, sok naon we poinna? Aturan adat di masyarakat Diatu. Kahiji teu meunang sagawaya di walungan, terus imana kudu mulai kaki dulu. Jadi ulah sagawaya make walungan, wangunan imah kudu malik ka kidul ya. Aya naon deh? Terus kayak pacabakan atau pencerahan di masyarakat Baduy. Pacabakanna jeung gula kaung jeung jadi patani. Oke, ngan gula kaung jeung jadi patani ya sanes teh disebutkeun, tapi dirinya dicaritakeun urang Baduy itu cenah sok ka kebon, sok ka leuweung gitu nya. Jadi nyaeta secara tersiratnya tidak tersurat tersirat oh berarti pada malam teh dengan saukur ngadamel gula kaung. Dina video nama kan tadi gula kaung ngungkulnya. Nah, aya korek patani na gitu. Sip, nuhun. Kelompok 2, kelompok 3 bade kusaha didugikeun? Marsyanda. Oke, Mar. Anggi. Ku Anggi. Oke, sok ku Anggi atuh. Ngadeg Anggi. Ngadeg. Aspek teknologi masyarakat Baduy ngangge HP jadul, terus listrikna masih pakai obor sabab daya listrik. Oke, berarti terus lebet HP-nya tadi Napida terus lebet HP, terus teknologinya terus aya obor, lilin sih katinggalina tadi nya seueurna lilinnya. Lebet lilin. Bahasa masyarakat Baduy aya Sunda buhun atau kasar eta mah Baduy jero. Mun Baduy luar mah Sunda priangan atau lemes. Untuk itu. Oke, orang diskusi. Ya yang unik ya. Anu kaopat? Naon anu leuit teh nyaeta lumbung padi. Fungsina jang nyimpen
padi atau pare hasil panen anu dipakena pas acara-acara tertentu. Ada tradisi liana masyarakat Baduy nyata masih percaya make jimat, masih make ikat mastakan warna bodas, masih make obat-obatan alam. Sareng ulah ngarekam di suku Baduy jero karena dianggap itu sehat. Oke. Sip, hatur nuhun. Eprak lah nya keprok kang sadayana. Nah, ngan Bapak mendak nu unik tadi di kelompok 3 aya nu bade komentaran teu sama meku Bapak. Naon? Cung heula cung. Bade usaha cung. Meh tengah guru cung. Udah dia bade. Oke, saya teh. Cindi, kunaon Cin? Karena dua-duanya juga masih pakai bahasa Sunda kasar. Oke. Nggak ada Sunda buhun, nggak ada Sunda yang Oke. Tadi kieu dina kalimat dina videonya urang Baduy mah make bahasana teh Sunda buhun atanapi Sunda kasar cenah. Beda cenah jeung urang Priangan. Urang Priangan teh urang nu di dieu di Bandung, Tasik, Ciamis ka ditu lah. Beda jeung urang Priangan cenah gitu. Anu lemes tutur katana gitu. Jadi urang Baduy mah Sunda buhun, Sunda kasar. Tah teu naon berarti bisa janten unggal kelompok atanapi unggal jalmi aya benten gitunya hasil analisisna teu naon eta hiji hal anu unik gitunya unggal kelompok benten-benten interpretasi karena video anu tadi didugikeun. Sip, ayeuna kana struktur anu bade ngadugikeun. Cobi saurang we anu ngadugikeun kalimah bubuka anu lebet kana bubuka dina teks pedaran tadi. Dibukana kumaha tadi? Cung, bade kusaha sok. Aya teh? Satacan ditunjuk? Oke, kelompok 3. Tadi kalimah bubukana kumaha? Atau usina cobi. Anu atau usina. Bade kusaha? Yo. Tinggal baca. Sok dibaca unggul sina arsi. Sok. Kesina kenalkan adat kampung Baduy jero jeung kampung Baduy luar. Kenalkeun adat Baduy jeung Baduy luarnya rata-rata. Naon deui aya deui nu diserat deui? Yang mata pencarianna masyarakat Baduy nyaeta ya milarian gula kaum yang jadi petani. Oke, sip. Eta salah sawise tos dianalisis tadinya dina poin-poin tadi saudara nama. Aya nu nangtukeun bubukana kelompok hiji. Atau tadi diserat kalimah bubukana atawa nu nembongkeun eta teh bubuka dina artikel dina pedaran. Sok cobi bade kusaha? Ngadeg. Ka Bapak ninggalin ka dieu. Sok. Buka ini teh saya kajewoanana di desa Pamengke. Besi agama Sunda wiwitan. Tos, eta heula Bapak nosna bubuka full. Nah tadi kiraong kitu nya. Dina pedaran henteu waka langsung berat kana nu kumaha ieu nya. Tapi ngenalkeun heula, ieu teh kampung Gajebo. Nya anu aya di Kanekes, Banten. Ya, saya orang Baduy, cenah gitu kan tadi teh. Tah eta kalimat bubuka nu aya dina pedaran tadi. Ayeuna kalimat panutupna hayang kelompok 4. Cobi kelompok 4. Kalimat panutup kumaha bade kusaha didugikeunana? Bade kusaha? Kusaha? Dacan? Kelompok 2 kalimat panutupna atas. Cobi bade kusaha dibacana? Putra. Oke Put, kadang Put. Kumaha cenah tadi kalimat panutup dina pedaran teh? Bagi kami baik batur ngomong masyarakat kami mah katinggalan zaman kreatif teknologi advance. Oke. Ede. Baduy mah geus ngajarikeun eta teh pilihan geus tugas kami ngajagaan adat. Oke, sip. Tah kirang langkung eta nya. Nu lebetkeun strukturna, nu lebetkeun panutupna. Keun wae cenah urang Baduy disebut kuno, disebut tinggalin zaman, eta mah da pilihan hirup urang Baduy. Tapi dah hirupna geus kitu pilihanana. Jadi dipake atau hirupna jangan ngajaga lembur, ngajaga leuweung, ngajaga walungan. Ya, eta pilihan urang masyarakat Baduy. Tah kirang langkung kitu ya nganalisis teh. Engke kapayuna tadi sok sanaos kelompok 3 masih kena aya lepat sakedik. Berarti engke kudu langkung taliti deui. Kedah langkung gemet deui dina nganalisis. Ya, mudah-mudahan ke mas sadayana biasa. Oke.
Ayeuna saat orang rese analisis tadi diskusi kelompok. Ayeuna aya evaluasi sakedik. Aya 5 soal anu ke dievaluasi ku Bapak didugikeun dina Google Form nya tos didamel QR code na ke ku hideup kantun di scan. Mangga kerjakeun soalna mung 5 soal. Ieu mah dikerjakeun individu nya dikerjakeun individu. Janten Bapak hoyong ningali ka mampu unggal individuna. Mung 5 soal. Sadayana nangkep teu eusi carita dina tadi pedaranana. Oke. Maka ditinggali karena proyektor fokus proyektor maka di scan terus terang scan barcode tuh katun buka Google Lens scan kesian ya muncul Ada. so loading sinyal berarti sih kan Saya kuota. banyak kuota cobian banyak kuota Google tuh saya foto sih dia nih Mak kan perlu izin Anda perlu izin ya settingan anak berarti Anda perlu izin formulir. Mangga kantor guys ya. Apa? Aya 5 soal, poinnya maksimal 10 ya. Bisa. Kurang sih dah. Bisa langsung ayat dulu. Wah, bisa pantrangan teh larangan. Larangan. Kapur teh nu tadi? Ya ada. Aya. Atau teh ngawatosan luar ieu na jawabanana. So, kesian we kesian. Kenana untuk sadayana ge ieu mah latihan ya, latihan unggul sanes ulangan. Ya, jantan teu kedah misalkan ular sadayana ge gitu. Hoyong ningali we Bapak nu tadi ngaregepkeun teu gitu. Lamun haroskeun tadi kapuru naon? Nya berarti ngaregepkeunana kirang. Rada terkecoh. Terkecoh ku naon? Oh, siap. Atau Selena? Ada. Terus? Oke. Punten sabaraha sok kirim. Ku Bapak langsung ditemongkeun nilainya. Daya. Bapak ditolong di dia. Anggi sabaraha? Anggi. Mulahan sabaraha? Anggi.
Ya, iya Pak ya. Median, rata-rata 10 sadayana leresnya. Ya, ayo lepas hiji salapan tuh. Sekarang tadi tah. Anu terang 40 sih kan. 40 teh naon? Kelompok 4, 40 teh naon? Emang bener jimat. Oh, gitu. Berarti aya kelompok sanes lepas. Oke, keprok ulang ka sadayana. Tah, kirang langkung nya eta nya aktivitas diajar urang dinten ayeuna. Alhamdulillah berartinya tahapan-tahapanna terus dilaksanakeun tingawitan nganalisis pedaraan artikel nu Kampung Baduy. Urang jadi apal satos nganalisis teh kapercayaan naon, rata-rata pada melana ditu naon, adat istiadatna aya naon wae. Aya tadi di sana soal aya kapuru teh naon. Oh, urang Baduy mah masih kena percaya jimat sareng anu sanesna. Oke. Ti Bapak nya ayeuna hoyong aya anu nyimpulkeun ya kegiatan KBM dina dinten ayeuna manfaatna naon atanapi naon lah nu tos di nanti nutos di kita bisa dapatkan nya dina pembelajaran dinten ayeuna. Bade kusaha aya nu ludeung aya nu wantun memeh ku Bapak ditunjuk manfaat sareng kacindekan teh kesimpulanna dina dinten ayeuna diajar teh kumaha gitu ya. Bade teu naon sok jadi manfaatnya teh orang jadi tahu gitu gimana masyarakat dalam keluar dari segi teknologi, terus kepercayaannya dan aku satu lagi teh mata pencaharian. Oke. Jadi kacindekanana kumaha? Kesimpulannya jadi sebenarnya kita dapat belajar jadi kesimpulannya akan dapat belajar budaya baru, budaya nu anyarnya nya salah sahijina masyarakat Baduy. Oke. Kira langsung gitu ya KBM dinten ayeuna. Hatur nuhun ka sadayana nya pantos naon teh ngaregepkeun nya engke ka payuna ya. Minggu payun insyaallah masih lebet karena materi nu pedaran tradisi Sunda. Insyaallah minggu payun nganalisis aspek kebahasaanana. Tapi engke kumaha didugikeun ti ayeuna project kanggo di mingguan anu pamungkas, mingguan ka-4 insyaallah kegiatan pedaran ieu teh bakal aya 4 mingguan. Mingguan ka-4 hidup kudu tiasa ngadamel video pedaran tradisi. Mangga ti ayeuna survei ya aya tradisi naon anu disabudeureun urang. Oke, Pak Abi mah hoyong siga anu Bapak hoyong kampung adat bade ka milarian kampung adat, mangga. Bade tradisi nu aya disabudeureun, mangga. Oke, teu langkung eta ku Bapak dipasrahkeun ka sadayana. Oke, pamungkas ti Bapak aya nu bade diaroskeun? Ka museum bade naon nu dibahas? Baju adat kebudayaan Sunda oke. Oke, tapi baju adat Sunda berarti nya nu dimaksud. Mangga biasa eta oge. Sip, aya deui bade diaroskeun? Saya. Oke. Sakitu anu kabeh haturnya saya can ditutup. Bapak hoyong dipimpin doa heula ameh kagiatan urang lumangsung lancarnya aya dina kabarokahan. Hoyong usahanya kaemna saha? Ilham. Oke, Ham. Mangga Ham. Oh, dirinya ngadeg dirinya. Pimpin dirinya. Jalan alurang bubaran sok berdoa menurut agamanya sorangan-sorangan. Berdoa dilaksanakan. Berdoa rengse. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng bapaknya minggon payun, mudah-mudahan minggon payun masih kena dipaparin yuswa. Engke lamun ngadoa nya ku bapak di painteh kumariana minggu kahiji hilap deui painteh ti payun ku bapak terus diajarkeun cara ngadoa teh kumaha. Satacan wangsul hayu urang ngadoa dumasar kapercayaan masing-masing, ngadoa di kawitan, ngadoa rengse. Nah, engke mah kira kedah kitu. Oke hamnya? Oke, siap. Hatur nuhun, sakitu kopi hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jargon masih emut jargon? Masih. Oke, jargon heula.